Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu disareng simkuring mangna nanang beonya. Urang ngadongeng deui mang bade nyana kejar carios anu enggal di Bantun tina carios pantun nyata dadap Malang di sisi Cimandiri atawa sirakean kalang Sundanya. Maga mitra supados senjang kolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha raya carita dadap Malang di sisi Cimandiri atawa di sirakean wilujeng ngadangukeun prung Kacarios di zaman Pajajaran. Harita teh keur meujeuhna tagiwur benteng Pajajaran teh anjur lebur diserang musuh anu boga maksud pikeun ngarurup Pajajaran. Najan sateka pola ngalawan kangaranan jumlah musuh teh kacida lobana tur kuatna, akhirna mah Pajajaran teh karis seungitna. Loba anu ngungsi kawetankeun ka daerah Sumedang, aya oge anu kakulonkeun ka daerah Pulau Sari. Aya oge anu lumpat kakidulkeun malipir ka Citeuneung. Urang caturkeun di luareun benteng anu geus ancur, aya anu masih keneh ngalawan, malah keur sibuk ngayonan musuh. Nu tayalian ti seueuh Pajajaran nyaeta Raden Kumbang Bagusetra, dibarangan ku garwana nyaeta Putri Purnamasari. Sanyana mah duanana teh anyar keneh pangantenan. Kuduna mah keur meuceuna oreng panganten atawa bulan madu mun ceuk ayeuna mah. Tapi kalah nyorang Yuda rela pikeun nandangan Tunggara. Lian ti eta duana teh ditangtayungan ku Senopati anu gagah tur kasep. Najan pakulitan hideung tapi hideungna teh hideung santen. Anu katalahna teh nyaeta sirakean kalang Sunda. Kocapkeun Raden Bagus teh keur marentah ka Mamang Lengser. Mamang Lengser, hayu urang lawan musuh teh. Keur kaula mah arek mikeun Pajajaran dicecampah musuh. Hayo, urang lawanan, parentah sakabeh pasukan Mamang. Ih, mangga Raden. Mamang mah ngiringan wae. Alus, bejaan sirakean urang perang gitu. Mangga. Sirakean mah tangtos bakal diwartosan keun sina nang tayungan Raden oge nang tayungan Enden Putri. Muhun gitu-gitu oge biasa diandelkeun eta sirakean teh salaku Senopati nun. Syukur ari kitu mah. Kula percaya kana kahebatan sirakean. Hayu Mamang, ayeuna keneh urang lawan, urang perang. Kitu cenah mitra kasauran Raden Kumbang Bagusetra teh. Atuh bring wae pasukan Pajajaran teh angkat ka medan perang. Gancangna carita basa pasukan Pajajaran anjog ka hiji muara nyata muara Cipinang Gading. Der wae perang teh geus teu bisa disingkahan. Perang campuh geus teu bisa diponah deui. Raden Kumbang Bagusetra jeung garwana nyaeta Nyi Putri Purnamasari tandang makalangan. Lir dua macan anu ngamuk nguak ngawik musuh. Pon kitu disirakean kalang Sunda nu sakitu hebatna. Ketakna teh pohara luar biasa. Ari kitu nama sabab numutkeun beja nu beunang dipercaya. Eta sirakean kalang Sunda teh asalna cenah ti kahyangan anu kajurung parentah dewa pikeun malu mantuan ka Pajajaran. Turun jadi budak angon nya dikukut ku si Mamang Lengser, mitra kaum dangu. Mamang Lengser jeung sirakean teh keur mapag musuh ti belah kulon. Ok Mamang Lengser teh kadenge cacarita. Ulah rek ngahulang wae sirakean. Ulah ngaden ngajedog. Tingali deuleu ku sia. Ari ngaranna perang teh kudu mayahan samemeh dipaehan. Ih, nya atuh ngaranna oge perang. Silih bae galan pati, silih ala nyawa.
Nya tapi omat sing inget rakean. Maneh ulah maehan lamun hanteu parlu. Ai. Nah, ari bapak. Lain oge perang atuh. Ari ulah maehan mah. Dengekeun ku sia rakean. Urang mah cukup ngabela diri. Cukup ukur ngalumpuhkeun musuh. Teu kudu dipaehan lamun sakirana urang teu bisa ngahirupan. Aya wae ari bapak mah. Heug lah. Ku uing moal dipaehan, tek dilumpuhkeun unggul. Tah kitu euy kade rakean sing inget sia teh. Anu ngaranna papasten hanteu dipastikeun ku seukeutna tungtung tumak. Atawa ku baruang tina ruruhit panah deuleu. Tapi ku tepungna waktu anu geus tangtu. Anu nangtukeun ayana aya, jeung nangtukeun ayana eueuh. Tapi dina pindahna aya ka eueuh. Tinemu papasten anu pasti teu nyapae eta disebutna. Tah sabab eta rakean sia ulah eudeuh keder ulah arek melang hariwang sumawana jajarih ku pati. Sabab amun paeh di medan perang mah euy nyaeta ngabela nagara eta teh mulia kasebutna tibatan paeh teu bubuguh. Uing mah yang salamet atuh Pak, perang oge. Embung ari kudu paeh mah. Lamun masih kene hayang hirup, maneh teh kudu guna hirup teh euy. Dengekeun ku sia-sia. Rakean. Tuh deuleu. Itu Nyi Putri Purnamasari jeung Den Kubang Bagus. Nya maneh sakitu leber wawanen teu gimir. Ku pamor keris, teu nyingkah ku hujan panah. Teu ngeuldeung ngaladenan musuh. Kuluna mamaren hate keur bulan madu euy kangaranan anyar panganten. Tapi rela demi ngabela nagara. Kukituna maneh kudu nang tayungan eta nu duaan sia. Eta teh dunungan maneh deuleu. Nya heug lah. Pasti kuing bakal dibelaan, bakal di tang tayungan. Kade ulah nepikeun ka murag buukna salamar. Ulah ngecelak getihna sakecelak kudu bisa nang tayungan pokona mah. Mun kapaksa kudu mundur. Sia kudu mundur dina buntutna aleutan euy. Ulah pangheulana kabur sia. Tapi kudu nang tayungan dunungan sia. Jadi uing teh kudu jadi tameng meureun Pak. Sia tembongkeun ku sia pangabdian kadunungan sia oge ka nagara. Sabab bapa hayang maneh teh jadi jalma anu guna deuleu. Nya lah heug Pak lah. Uing ek maju payeuh. Rek perang, uing bakal diawut-awut musuh teh tuh. Ceuk si rakean bari ngabelah saat ngagajeleng maju ka pakalangan. Sabab nempo aya musuh anu kacida gagahna. Maksudna teh tang tuwe bakal ngaroga hala ka Raden Bagus. Tapi harita teh kaburu dihadang ku si rakean. Cerelat gajeleng si rakean nang tung dihareupeun eta jalma. Yeuh uing pelawanan maneh mantea sia. Heup, urang arek ngaroga hala dunungan uing. Kurang ajar si alik sia rakean. Montong ngahalangan montong nang tayungan si Bagus setra deuleuh. Ayeuna keneh ku dewek bakal dikocoran deuleuh euy. Ih, ulah kitu sia. Dasar sia mah tukang hianat. Keur aing mah moal arek ngijing sila bengkok sembah deuleuh. Aing mah bakal satia ngabela Pajajaran sia teu cara maneh antea. Pajajaran geus hancur sia rakean. Ulah arek ngabelaan jeung ngahalangan deuleuh. Anggur mah sia teh geus biluk jeung aing. Ngarasia nyorang kasenangan deuleuh. Teu bisa sia kurang ajar. Aing mah moal kabita ku maneh deuleuh. Anu hianat ka nagara, hianat ka bangsa. Demi ngahontak hayang jeung cita-cita pribadi sia mah kurang ajar. Pek we rek ngomong kitu oge rakean sia. Sekali didengekeun ku sia. Leuwih hade sia nurut ka dewek. Milu ka dewek deuleuh. Najan sia ti hot-hat oge pasukan sia moal aya haratina. Si Bagus setan ajar maksa bakal kojor deuleuh. Pajajaran kudu tumpur ludas ya. Satungtung aya uing.
Pokokna mah Raden Bagus serta jeung Nyi Mas Putri Purnamasari bakal aman deuleu. Sok sia sing hareupan uing deuleu euy. Cek si rakean bari maju narajang. Narajang si rakean teh pohara garang na gerakan teh pohara cepetna. Pikeun kijayaan teh anu apal kana kahebatan si rakean. Manehna teh gagabah gentak ngagiwar. Bari manehna teh males narajang. Keris dicabut rek ditawakeun ka si rakean. Tapi si rakean ge manehna teh leuwih rikat. Ganjang menyingkahan panrajang sabetan keris polos atau keris teh ukurnya bet tempat kosong. Si rakean kiwari males narajang sukuna terek nejeh. Kana leungeun ukurnya kala keris. Tapi oro kaya kian teh age surti. Gentak manehna kagajeleng ka tukang atuh samaran panrajang suku si rakean teh ukur nya mosti bae. Mitra kaum daun saulanan mah eueuh anu bisa ngasupkeun panarajang. Duanana teh silih teuteup bari nebarkeun sima pangabaran. Pikeun kijayaan teh bagi panasaran nepi ka mana cenah kahebatan si rakean anu geus kasohor sakti mandraguna. Hahaha. Hebat oge sia rakean. Paingan atuh sia hayang lang tayungan tunungan sia. Tetela sia teh boga aya mun bisa diandalkeun deuleu. Ih. Uing mah teu hebat. Henteu gagah. Tapi uing mah boga hayang pikeunang tayungan nu jadi dunungan euy. Satungtung aya uing maneh moal bisa ngaroga hala deuleu. Pokona maneh baka adu hareupan jeung uing sia. Sore sia maju deui rakean. Ulah hanjaka deuleu. Lamun sia bakal ngabatang jadi bugang. Bakal paeh di ieu medan tempur deuleu. Jadi tumba deuleu. Gerelat gajeleng. Kijayaan teh ngajerelat ngajeleng beri matakeun keris pusakana. Hiuk-hiuk sambaran keris teh memang pohara luar biasa. Kadenge manik ngahiuk bang baraan. Tapi pikeun si rakean teh gimir jeung sieun yang hareupan keris nu sakitu hebatna. Najan keris rek nyorocos kana dada. Antarena keur manehna teh rek ningkahan eta panarajang. Ngan basa tungtung keris rek keuna kana dada. Sakilat tadi tadi awak si rakean geus leungit tina paningali kijayaan teh. Teu kanyahoan kiwari geus aya ditukangeun kijayaan teh bari pok terus sacarita. Ih. Nah, panon teh mata pada geuning. Ya uing mah tukangeun maneh sia Andrea. Kurang ajar sia. Montong licik deuleu. Nah, sia teh kawas nu bisa ngaleungit. Ih, uing mah teu bisa ngaleungit. Maneh we panona euy bolotot teh kalah kawas mata peda euy. Yeuh uing tukang yeuh. Cek si rakean bari nepak punuk kijayaan teh. Baru karena pohara mitra eta we kijayaan teh nepikeun ka nyolon tod lamun teu bisa ngajaga keseimbangan badana mameh-mehan ti suk-sruk. Kurang ajar. Kurang ajar sia. Rasakeun deuleu. Rasakeun sia kurang ajar. Montong ngeconan sia. Ih, sok sia. Kakara sakitu ge geus sosolontodan. Hasok teruskeun ditarungna euy. Kijayaan teh beuki kahudang ngamaran. Kiwari mah ngalungkeun kerisna tapi manehna teh nyeunagapkeun dampaleungeunna. Ting rek naon meureunna rek mapatkeun ajen gasakten. Bener we. Tetutasa leungeunna dirapetkeun tina leungeunna teh kaluar haseup ipis anu mulek. Si rakean geus surti lamun musuhna teh keur ngawatak ajianana. Tapi pikeun si rakean geus bisa ngugur kahebatan eta kejayaan teh nepi ka mana. Sikepna tetap tenang teh ieu gimir jeung sieun. Tekung sila eta si cayaan teh ateng matakeun dampaleunna didorongkeun ka hareup. Wus. Tina dampaleunna teh pating balesat saya hejo nu rek ngajojo ka si rakean. Tapi lain oge si rakean mitra anu sieun kuno kararitu mah. Atuh basa nempo anu pating balesat. Manehna teh teu gempeur hanteu sieun sakilat ukur ngebutkeun dampaleunna. Balesat. Aya cahaya bodas nu mapag cahaya hejo. Antuk nama dua kekuatan da bentrok geus bisa diponah deui celagur nimbolkeun sora anu ngabaledagahan daruan.
nyaho kekuatan bisa diunggulan ku si rakean atuh kijayaan teh gentak marentahkeun ke pasukanana pikeun maju ngepung ngerangsek si rakean sabab tetela si rakean teh pohara luar biasana manehna inggis lamun manehna nu kasorang eleh jajaten atuh harita teh pating korowok pating corok pasukan musuh teh ngepung si rakean tapi pikeun si rakean mah nyang hareupan musuh nu sakitu lobana teh ente ngeunakar kawas keur nyang hareupan hurang we mitra manir racleng loba anu pating jarengkang katibanan ku pangawasa si rakean basa kijayaan teh manehna teh rek ngagajeleng di we rek ngabongohan kaki bagus setra tapi harita teh si rakean dicicingeun aja nyang hareupan pasukan atau prajurit anu sakitu lobana manehna ge kaburu bisa ngahadang antuk nama tuh eta si jayaan teh teu bisa ngajalankeun maksudna. Kurang ajar. Teteh lah dihalang-halang ku si rakean si kurang ajar teh ngahalangan kana maksud aing. Lamun kayak kieu mah si aing ngeroga halas si bagus setra jeung si putri kurang ajar eta. Halah. Ayo maju pasukan maju oi. Gabung huruf si rakean dah. Ulah nepikeun ka bisa. Hadang dewek oi. Mangga Gusti, mangga. Mitra kaum dangu perang teh bagi campuh. Tetela musuh teh jumlahna teh kacida lobana. Memang di luar dugaan atuh sabab jumlah pasukan teh imbang. Akhirna mah pasukan Pajajaran DKDC Raden Kumbang Bagus Setra harita teh manehna marentahkeun pikeun mundur sabab lamun diteruskeun oge pada cuma tangtu pasukanana bakal hancur lebur. Siraka Nyimas, lamun pasukan urang terus-terusan ngalawan musuh anu sakitu lobana, tangtu urang anu bakal cilaka. Nah kadah kumaha kitu Kakang, sayanan urang mundur bae. Ari keur abdi mah lebih hade hancur lebur, mati di bedan jurit daripada kudu mundur mah. Ulah kitu Nyai Nyimas. Urang teh ulah nepikeun ka paeh teu pupuguh. Sabab lamun urang hancur lebur, saha anu bakal ngabela jeung ngarebut di nagara tina cangkraman musuh. Nya ari kitu mah laras oge Kakang. Enggal atuh wartosan si rakean, urang saenggalna mundur saheulaanan mah. Nya, ku Kakang bakal dititah mundur. Atuh ari geus kitu mah lajeng we Raden Bagus Setra teh ngagorowo ka si rakean. Mundur cenah mundur, sabab naon hartina nyang hareupan musuh anu sakitu lobana. Tangtu awal akhir ge pasukanan anu bakar tumpur ludes. Pikeun si rakean mah dititah mundur teh teu panuju manehna mah hayang terus perang ngagempur musuh. Tapi Raden Bagus Setra keukeuh marentah. Kean, hayu gancang mundur. Urang tinggalkeun ieu medan tempur. Percuma nyang hareupan musuh sakitu lobana. Najan maneh gagah sakti, tapi pasukan urang loba nu jadi korban. Ari Aden. Uing mah keur sumanget perang ieu teh. Keur nyang hareupan musuh keun. Kurang cangkalak tuh si Tuman teh si ante ate tah. Si hiya tukang hianat si kurang ajar. Geuseulah rakean. Hayu gancang tuturkeun ke kula. Ayeuna mah urang leuwih hade urang mundur tinggalkeun ieu pakalangan. Mundur lain hartina eleh, tapi urang nyeun siasat. Nya heug atuh ari kitu mah. Ceuk si rakean bari ngabantingkeun musuhna. Geus kitu mah lantaran keukeuh dititah mundur. Atuh si rakean teh gentak we milu mundur nuturkeun Raden Bagus Setra. Pon gitu dimamangleng ser saparakan CKBG sarua nurut kana parentah Raden Bagus Setra. Pasukan Pajajaran teh ngadon mundur. Puguh we atuh pasukan musuh teh maniliyah-iyahan. Nampo pasukan Pajajaran kabur lumpatan. Gancangna carita sabada pasukan Pajajaran mundur. Pasukan musuh ge teh cicingeun terus manehna teh ngudag we ngarangsek. Malahan mah sawareh deui oge ngadon murang maring we. Roba rahayat anu ngungsi ngajauhan datangna musuh. Sabab ngarita kadenge musuh teh mani ngaguruh kawas guntur turun di gunung. Loba wangunan anu diduruk, loba wangunan anu diruksak. Silalatu sumebar ka mana-mana. Nyundut hateup imah nu jarauh. Atuh seok kuleokna angin. Loba pisan harita teh anu juga duruk kahuru ku seuneu. Atuh dina waktu nu ngan sakedeung
kayan Pajajaran teh jadi hancur, teueuh saung anu nangtung, teueuh kandang anu aya tinggal papalang we, malahan mah leuit ieu teu kari, kabeh ngan kari urutna. Kitu kangaranan musuh mah mitra, teu boga ras-rasan. Pajajaran nu meunang ngawangun hese beleke kiwari geus ancurkeun sangeunahna. Ayeuna mah urang kocapkeun deui Raden Kumbang Bagus Setra jeung rakean Galang Sunda anu ngapit Nyi Putri Purnamasari dibawa kabur ninggalkeun medan tempur. Sararea teh kabur kagirangkeun laju nyebrang ka pamoyanan belah ti wetan nu berasna teh ka suku gunung nu kiwari disebutna teh Gunung Gadung. Sabada tepi di eta gunung pasukan teh reureuh. Barang diperhatikeun tetel pasukan musuh teh henteu cicing, tuluy nggudag. Atuh geus kitu mah, euleuh mitra waktos saparantos tejengkapannya. Cageula urang tunda jajara carita, ieu dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganhunkeun dina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sagala kakiranganana. Mang sahelan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.